nempo ku mata hati urang naon anu dipake karesep jeung dipake karidho ku Kangjeng Nabi urang perjuangkeun baheula Kangjeng Nabi jeung para sahabat jeung manusia-manusia sekitarna dititah ku Gusti Allah ulah datang katinggaleun memperjuangkeun agama bareng jeung Kangjeng Nabi sarua kumarig matak ieu nahyun biladil khabar urang kumarig sarua tempo naon anu dipake karesep ku Kangjeng Nabi naon anu dipake kahayang ku Kangjeng Nabi naon anu diridhoan ku Kangjeng Nabi laksanakeun naon anu dipake kabendu ku Kangjeng Nabi naon anu dipake teu ridho Kangjeng Nabi tinggalkeun tinggal sakitu doang urang hirup teh ieu teh tinggal sababaraha jengkal deui bakal ditinggalkeun ieu dunia nu sakitu direka-reka nyeun gedong anu jembatan anu dan lain sebagainya urang mangke bakal suka jero kuburan ditinggal mun urang peduli urang mah atuh proyek henteu naon henteu di nagara henteu aju milu urang rugi nu aya urang mah mending mikiran diri urang bae dah di jembatan nu sakieu megahna isuk pagetok yang ditinggalkeun aing geus moal nyaho deui hotel nu sakitu ambual layahna menjulang tinggi ke langit aing mah can jorang kadinya nya tilok boga duit ieu jeung dina bogana ge naon tuh luntar-luntok kadinya aya ke hotel dibayarkeun kan ku batur aing mayar sorangan mah tilok dahar boro-boro ke hotel dahar ge tilok mayar sorangan aya jelema na ge kuari kahayang ieu sage hotel hotel menjulang tinggi isuk pageto aing sukari kalekle doang mal kadeuleu deui meureun ku aing geus asup ka jero kuburan tinggal tanggung jawab aing we jeung malaikat pertanyaan engke hareupeun Allah nah urang teh kuari mah mending disusun ku urang teh nu pake karesep Kangjeng Nabi sakitu bae ya Allah ya Rabbi ya engke urang bakal ninggalkeun ieu majelis nu sakieu mewahna masjid nu sakitu mewahna eta mah deureus majelis jeung masjid mah pamajikan pikiran ku urang untung amat lamun urang aya dina ridho Allah lamun urang ngagawean ngalaksanakeun nu dipake karidho ku Kangjeng Nabi untung amat ketika urang ngajauhan ti Kangjeng Nabi rugi amat ya Allah ya Rabb tuh tata sering-sering geura ge urang boga pikiran kos kitu sering-sering tafakur ngaranna indah bakal hirup urang teh tertata ngeunah tah nu mantak ulah tinggalin ti Kangjeng Nabi nu mantak ulah mementingkeun pribadi kudu peduli terhadap ridho Kangjeng Nabi diisarahan ku Gusti Allah dalika larangan ninggalkeun diri ti Kangjeng Nabi teh ieu bi annahum la yusibum dhama'u wala nasab wala makhmasatun fi sabilillah lantaran tepati-pati biana unsanyanyana jelema-jelema yana orang Arab la yusibahum zamaun dalam rangka memperjuangkeun agama Allah dan dalam rangka berjuang teh teu kakenaan ku dahaga jeung haus wala nasabun teu kakenaan ku capek wala makhmasatun teu kakenaan ku lapar dalam rangka fisabilillah wala yaqauna mautian teu ngalaksanakeun di pelaksanaan anu nyieun bendu ka para kufar wala yanaluna minaduit jeung teu memperoleh ti musuhna para kufar pembunuhan asal pemboyongan illa kutiba lahum bihi amalun sholeh kecuali dicatat sebagai amal sholeh ya Allah dahagana bakal dicatat sebagai amal sholeh laparna dicatat sebagai amal sholeh ngalengkahna dicatat sebagai amal sholeh nyieun ka bendu dihareupeun kafir dicatat sebagai amal sholeh membunuh kafir dicatat sebagai amal sholeh memboyong kafir dicatat sebagai amal sholeh masya Allah ternyata lain eta bae horenganan datang ka ayeuna aslina setiap urang taat ngalaksanakeun perintah Allah atas dasar diperintah ku Kangjeng Nabi sebagai kekasih Allah iya terus-terusan iya kuari ya urang kuari
berangkat ti imah datang ka dieu haju ngarasa lelahna jadi amal soleh, haju ngarasa dahagana dicatat sebagai amal soleh, ngarasa laparna dicatat sebagai amal soleh, kanundutan Masya Allah eta teh amal soleh antepkeun besi aya nu nundutan ulah diganggu eta keur beramal soleh eta nya. Ya Allah ya Rabbi Gusti ieu dalilna tah ieu dalilna besi teh nyaho bacakeun zalika dumanta kurang kudu berangkat menuju taat ka Gusti Allah biannahum lantaran sanyanya jelema anu berangkat menuju taat Allah la yusibuhum zamawan menuju majelis salim teu kakenaan ku dahaga wala nasabun teu kakenaan ku capek wala mamasatun teu kakenaan ku lapar dalam rangka fisabilillah ngaji ngaluhurkeun agama Allah mata kula aya embel-embel ngajina hiji bae sabilillah hiji bae ulah sok haju hayang balanja segala rupa ulah hiji bae ngaluhurkeun agama Allah geus paeh ge di majelis aing mah geus sadar geus nyadar nemah ridho geus ulah aya naon wala ya tauna mauti ante pernah nindakeun suku ngalengkahkeun suku eta teh dicatat nyin bedu ka kafir orang-orang kafir nanya mau pada kemana sih itu orang abring-abringan pakai abring-abringan segala orang Korea nyaho ka abring-abringan nih mah itu mau pada ngaji oh pada ngaji iya ngapain pada ngaji cuma Tuhannya siapa cuma Tuhannya Allah Tuhan mah bukan Allah nanya tuh batu Tuhan mah bendueun nya ningali orang Kristen orang Yahudi orang Katolik bendueun ningali abring-abringan orang ngaji lantaran berbeda pangerana nyana kan harengeseun boro-boro kafir boro-boro Nasrani boro-boro Yahudi tatangga urang ge anu hasud magreget teu ngaji bae sia hutang mah teu dibayar sial dan goreng tungtungan ya gizul kufar wala yanaluna min aduin naila illa kutiba lahum bihi amalun sholih dicatat ku Gusti Allah amal saleh nu mantak jelema anu ngaluhurkeun agama Allah ieu teh dina kitab Futuhat bahkan ieu teh termasuk kana tentara Allah jelema nu ngaji ngadengekeun baik nu macakeunana eta ngaranna tentara Allah. Iya kan tentara Allah kos sekarang ini ngalalentuk kieu mah tentara Allah ngalentuk batu imam mun perang eleh kabeh ja ya karim masyaallah tuh dicatat tuh Gusti Allah ya Allah ya Rabb innallaha la yudhi'u ajral muhsinin sayyidina Gusti Allah teh moal nyapirakeun moal nyanyakeun ka ganjarana kana ganjarana jelema nu nyieun hade yana ajrahum ganjaran-ganjaran jelema nu berjuang di jalan Allah emang bakal disapirakeun moal mun baheula berjuang di medan laga ngabunuh teh haram tapi ketika orang diperintah ku Gusti Allah ngabunuh musuh di medan laga makin kurang hebat ngabunuh makin loba nu dibunuh makin istimewa derajat kurang di hadapan Allah ngabunuh teh teu meunang tapi ketika liilai kalimatillah beh dahar teh ngan sakadar ngagedean awak doang mah jang naon tapi dipake ngaji ku urang nu biasana sapiring 5 piring eta teh derajat teh tunduh aduh ya karim pokoknya mah naon bae ieu urang teh kapan lamun ceuk ahli filsafat mah segala sesuatu na teh aya keindahan jeung aya kamangpaatan ceuk ahli filsafat aya keindahan jeung aya kamangpaatan tergantung kumaha makhluk-makhlukna lamun urang nyaritakeun tentang sempurna Kangjeng Nabi maha sempurna maha kalantaran pilihan
sahabat maha sempurna tingkat mahana rada handak tabiin maha tingkat handak deh kabelah dia lah sempurna kesempurnaan manusia terletak pada naon sim sebenarnya gitu kan sekali filsafat mah sebab orang nyaritakeun sempurna lamun hewan mun deuk dipake korban sempurna teh hiji lintu dua warna nomor kaopat ulah aya cacad tah eta ngaranna hewan sempurna tuh kan lintu wow eseun leumpang lagi kitu kan eta sempurna ngaranna ketika orang dulu garuk gede luar biasa hei tanduk nerang kacacadan nya lintu aya di nyana tanduk aya di manehanana hebat aya di mana kasep aya di manehana eta ngaranna binatang sempurna ulah diakurkeun jeung jelema ketika aya jelema bow lintu jatuh badai itu datang ka leumpang lagi heseun atuh lain sampurna teh kos kitu mah lagi sareng jeung embe teu bisa batak beda-beda nyaritakeun sempurna di embe atau karakter embe kumaha nyaritakeun sempurna di sapi karakter sapi kumaha nyaritakeun sempurna di tatangkalan misalnya aya tangkal pare sempurna tangkal pare teh model kumaha karakterna sakarakter tangkal buah teh betapa sempurnana karakter tangkal buah nu kos kumaha nu sempurna sakarakter nah manusia nu sempurna teh nu kos kumaha aya zahir aya batin manusia sempurna zahirna cara Kangjeng Nabi kadahanan ka belah dituna cara Kangjeng Nabi atau belah dieuna cara Kangjeng Nabi Yusuf pirsepeun jelema eueuh be jelema nu neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf kicep eueuh paneuleuh saya teh mah beureum konon dia beureum bae asana kos lain jelema saja tuh kan kesempurnaan badak urang teh neuleuh kawin jeung awewe teh nu urang bogoh eta geus sempurna nu urang bogoh ulah bogoh cak batur ulah geulis cak batur kudu cak penilaian urang cak batur eta pamajikan sia jija cak aing pendantu cak aing mah panggelisna sadunya ieu we geus sia aing atuh hese-hese amat sih ih teh baca kos kitu mah loba geus loba omong sia neangan ka ditu geus pokoknya ieu pamajikan aing ieu lah panggelisna sadunya geus eta ngaranna sempurna kos kitu bareng datang ka kamar nya saudara hideung aya di nyana pendek aya di nyana eta sok disebut beket teh meureun ya iya jadi jaritakeun sempurna teh ya tergantung kumaha karakterna jeung di makhluk mana ngaran sempurna da urang sempurna manusia neuleuh zahir kos kitu nu sempurna teh selera urang kos kumaha entek jelema teh ieu teh resep ka diri sorangan hampir perwatakan resep ka diri sorangan baini wa bainaka hubbuka li nafsi cak Allah antara aing jeung antara sia teh tak kahalangan ku resepna sia ka awak sia baini wa bainaka hubbuka li nafsi antara aing jeung sia aya karesep salian ka aing tapi karesepna ka awak sia ieu teh awak urang teh dipake karesep teh kurang padahal awak ieu mah jiji-jiji nanti na taneuh asal kana taneuh bakal balik kana taneuh cak Allah gunakeun pake ibadah ka aing ulah dipake karesep awak sia mah nu dipake karesep teh nu nyieun sia be urang mah pohoan pan lamun geus ngaca di hareupeun kaca pungpula pengpe ieu mending ora keneh mah gula gila ceknya na ya damendra ti mana horeng kena corona pugu kuari damendra ya Allah ya Rabbi ulah resep teuing ka awak urang bersyukur urang ketika urang ngaca alhamdulillahirabbil alamin Gusti ieu teh awak teh sing jadi lantaran salamet abdi ka Gusti lantaran loba jelema anu kasep dijual ka kasepan teh pake pamer tah jadi bintang film pamer ngaranna cukup jang ka neraka ku jadi pameran deh henteu kudu jadi bintang film di sarua bae jadi bintang lembur ge sarua bae ye awak hebat-hebat punya nang usbuh di sampingan rapi make jas kalau panas los make jas bae itu nu kos kitu kan ngaranna pinaraka sebenarnya mah eta teu karasa eta ku cinta-cintana ka baini wa bainaka hubbuka li nafsik
antara aing jeung antara anjeun teh tah kahalangan ku cinta sia ka awak sia padahal awak sia teh nangieun aing dijieun tina taneuh nu bakal dibalikeun kana taneuh minha khalaqnakum ti taneuh aing nyieun ka sia ya minha nukhrijukum taratan ukhra fiha nu'idukum kan jero taneuh bakal dibalikeun ku aing minha nukhrijukum taratan ukhra diundangkeun deui engke sia kunaon haju kahalangan ku awak gila mantak kurang kuari teh lolobana kahalangan ku awak mana kahalangan ku awak lantaran orang cinta awak kurang sehingga embung gering saeutik ge embung gering saeutik ge lantaran cinta ka awak kurang salesna saeutik dokter dipanggil kamu Masya Allah kan riet teh saeutik dah riet geus teu salah kunaon sia teh salat puyang salah saha Gusti Allah mere puyang ka aing ge juga bubat babet gitu budak ya. Iya aku cinta ke awak. Mulai ditata kumanehana perekonomian jang awak teh. Perpolitikan di luar perpolitikan syariat syarat jang awak. Mulai awak teh supaya rada luhur, mimiti jadi RT supaya jadi RW. Naik supaya jadi lurah, naik supaya jadi camat, naik supaya jadi bupati, naik dan naik. Bila perlu mun bisa mah ngaluwihan ti presiden pangkat naon deui. Hayo sia tah awak, teh jang awak sebenarnya. Tapi dahar ngeunah, sare ngeunah, ku batur teh atuh dilulukeun tak eta teh awak teh geus kitu teh tah eta teh nu ngahalangan diri urang jeung Allah awak urang. Batur jelema ka neraka lolobana ku gara-gara awak. Gara-gara tapi lamun urang kuari awak ulah pati diurus ulah pati dipake ka cinta resep ka awak teh bersyukur ka Gusti Allah pake sarana jang neangan ridho Allah kalbu urang nu dipaenkeunana supaya datang ka sir ya kana ruh sebab urang awak teh lamun ku rohan mah bangke ngaranna bisa disebutkan manusia sote urang teh dirapatkeun dihijikeun antara jasad jeung roh karek jadi jelema misah roh doang roh awak ngaranna bangke kuari urusan geura rohani urang ka Allah keun lalaunan melalui pengajian kajian berada bari nundutan kayak nyaho sorangan bagian nundutan beje bejere kiai ngagetah bat tenang tadi tenang tah karena kayak udang waduh teh carita naon ke ulah ngomong ke nundutan deui ini lagi kayak ngagetah dong rerenjagan aduh jantung aing kudu diring asan deui mulai mengenal nu kamari mah mata doang mengenal keindahan dunia ceuli doang mengenal kana berduaan suara-suara kuari mah geus mengenal rohani teh kana keaslianana orengan anu bakal babalik menghadap Gusti Allah teh ruh urang wa nafaqtu fihi mir ruhi Haju Gusti Allah teh ieu teh terus bae innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum geus Gusti Allah teh teu rupa tapi nu dideuleu teh qulubna ya Allah izin amat lamun ieu qalbu dideuleukeun ku Gusti Allah urangna keur ngalayang tapi ketika Allah neuleukeun ka qalbu urangna keur ngadengekeun ngaji keur manteng ngadengekeun ngaji indah amat cak Gusti Allah sia teh keur sesuai jeung perintah indah betah Dumanta ketika orang lila ngaji teh beuki betah. Sebab keur dideuleukeun ku Allah, Allah ridho. Tuh, mantap Gusti Allah disinggung sebab sangat ironi. Nah, iya. Terus di negara urang kuari. Di negara urang teh keur bener-bener ieu teh nyaritakeun wabah corona COVID-19 atuh kadengekan ku urang teh berita menurut di urang bahwa kondisi di Jawa Timur teh
luar biasa. Begitu aya nu ka Jawa Timur lah orang anu apa-apa. Lah berita si iki mah ning Jawa Barat di Kupara ge. Cak urang Jawa Timur, urang Jawa Barat nu parah. Begitu cak urang Jawa Barat jatuh naon Banten sia nu parah mah. Iya kan orang berita parah ya. Seperti etalah keayaan di negara orang. Wallahu a'lam bimuradi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam dan wallahu a'lam. Tah seperti eta. Penyakit anu bawaan ti imah masuk rumah sakit corona. Geus ulah hese corona. Geus di corona-coronakeun. Tah seperti eta kan berita teh. Wow, dana pakai ngadanaan corona untuk masyarakat dan untuk pengobatan hookeun jasa pemerintah ka rakyat teu meunang anu gering rakyat teh di peduli jasa rakyat teh hook jasa ka rakyat teh baik pemerintah nu ayeuna mah hebat jasa datang ka duit kabeh dicokot janga biayaan corona ieu kan kurang kumaha negara hebat jasa kan cek ulama tuh kilok ayat tiba lagi pemerintah anu peduli jasa datang ke hayu dicek besi corona kita hebat jasa giliran anu gering biasa mah ka rumah sakit kunyana henteu dibayar aya de karunya mah tuh gering naon aya bayaran tuh kunyana ieu mah henteu wah nu teu corona ge supaya ngaku corona ieu kan ku karunya ka rakyat ya. Iya mah keur carita seputar eta lah berita di urang teh wallahu alam asli jeung henteu nama urang mangan sakadar bahwa berita teh seperti eta nu kadenge ku ceuli urang teh sakitu we pokona mah kandas urang mah teu nyaho secara internasional henteu nyaho secara nasional nyahona urang mah secara Banten beak kabeh dana di Bank Banten beak kabeh pake ngadanaan corona mantak rakyat karasa ku ari kasumbang kabeh. Alhamdulillahirobbil. Siat alhamdulillah goblok. Seputar eta kan berita teh seputar eta tinggal alhamdulillah. Kepedulian pemerintah luar biasa. Pohara. Ironi rakyat lamun pemerintah nu sakitu keur manggebu-gebuna aju ku hari rakyat ngaroko bae. Dicakuda ironi eta. Duh cenah kieu ge ngarok ulah aing siap. Aing mah sugih tolol. Ye, aing mah kitu kurang naon. Ya alhamdulillah jasa aing. Dahareun di mah aing ngambalaya beas ngajualan aing mah. Kesagedeg deui jadi bos beas aing mah tuh. Ieu mah keur carita ironi. Lamun kuari rakyat masih sesenangan kene. Sebab naon? Corona ieu Masya Allah. Datang ke polisi dikerahkeun kareta lain lalagana. Datang ke dikerahkeun polisi teh tentang ngajagaan corona. Eta ieu mah keur carita. Ieu keur carita ironi. Mentak rakyat ulah sok ajuleha-leha sebab pemerintah keur bebeneran. Sebab ieu polisi bae ge ngajagaan corona pohara jasa teh. Datang ke kudu wajib masker kan eta teu meunang aya nu kena corona karujaeun jasa pamarentah teh pedulina pemerintah terhadap rakyat datang ka ulah sampai terjadi rakyat teh kena corona bae kajeun ieu pake masker ieu eta kan berarti kan pedulian luar biasa kan tuh kan ngomong peduli gitu tetep di hati sia henteu ja aing gak nyawan gua aing hati sia leh kiai ngabual-bual doang sama kiai aing nyaho ka hate sia henteu ja atuh eta naon gawe polisi ngajagaan corona dikerahkeun Banten sa Banten Tangerang sa Tangerang Jawa Tengah sa Jawa Tengah ai rakyat masih kena ja henteu atuh naon gawe eta polisi atuh ekos kitu mah atuh berarti kan pagaweannya na jeung urang teh aya teh pajiin-jiin tapi eta teu ngarasa pajiin-jiin heran aing ge lamun dibejakeun bahwa pemerintah karunya jasa ka rakyat datang kadek dicolokan ya sampaikan kadek dicolokan udah sampai ka corona peduli jasa kan pemerintah teh sementara rakyat embung lah kajian paeh mah paeh bae
geus loba nu datang ka ceuleuk ulah cenah kiai embung dikitu-kitu kajen pae mah geus aya takdir ih ieu mah kepedulian pemerintah lah cenah kajen peduli los kajen yang pamarentah bae tah ieu mah keur carita harakan perjuangan pemerintah datang ka kandas datang ke beak dana teh polisi dikerahkeun TNI dikerahkeun kok rakyat biasa-biasa saja aya naon sih pada diri rakyat ieu teh atuh nu bego teh itu apa urang bisa bener mah lamun ku urang dibahas teh seperti eta kan pembahasan teh datang ka geus urang nyadar atuh jahara rese urang naik sepeda bae kuari mah sepeda hambalaya geus aya di kabar-kabar sakedeung deui sepeda ge bakal kena pajak ieu deh kumaha itu kan sabodoh teh mah tah urang lamun dipikiran kan capek kan ulah dipikiran belajar tasawuf belajar ieu kulit teh maksudna mah lain deuk naon ieu teh ulah dipikiran kajeun nyana mah nyana bae pagawean nyana kos kitu salila di dunia ge aya catatanana ieu anu jadi PNS anu jadi bupati anu jadi gubernur jadi polisi engke pagawean nyana kan bakal dicatet engke di akhirat bakal kanyawanana mah geus urang mah urang wae ku ari mah ulah mikiran nyana urang bae ku ari mah nyiapkeun naon kitu ngarekat tawaduan urang di hareupeun Allah sakedeung deui urang ngadahar korban korban macan buku tah lamun urang dibahas seputar corona seperti eta teu kajahoan virus teu kajahoan tumak teu kajahoan kuman teu kajahoan orang geus seharian menggeter-geter nu anehna nu teu kena virus diviruskeun ieu kan marana model ieu berarti kan perjuangan pemerintah pohara jasa karunyaeun jasa ka rakyatna pohara jasa kakarak urang manggih sepanjang di presiden kusaha nu karunyaeun ka rakyat kakarak kuari pohara nah geus kajeun antepkeun lanan ieu mah urang mah keur nyaritakeun ironi pemerintah nu sakitu keur manggebuna duit nu sakitu beak pake corona duit haji ge beak pake dana corona segala rupa nu encan ge deuk direncanakeun jang corona rakyat ngarokok keneh geus isuk mah maningan ge daripada wajib masker maningan ulah kena ngarokok pemerintah daripada wajib masker maningan ngarokok di stop dahar kurangan setik siapa bangun tuh percaya sih kain ya Allah ya Rabb hebat deh perjuangan lain lalagaan kan di Indonesia kan bebeneran lain lalagaan bebeneran sampaikan ke temenang jumah kan eta lain lalagaan kamari kula ke Garut kula ke Bandung seputar Garut Bandung nyaritakeun loba anu pere jumah ikan perjuangan karunyaeun jasa pamarentah karunyaeun ka rakyat ulah sampaikeun ka kena corona kajeun ka neraka makan sarunya gitu kalau dijabar-jabarkeun kan seperti eta atuh tinggal urang mah kajeun bae nu nitah eureun ge bupati nu nitah prena ge gubernur atuh engke urang di akhirat nu teu jumah kamari tah nu teu meunang jumah atuh teangan we teangan teh zaki engke di ditu heuh ya kami ieu keur ditimbang amal eueuh jumah tilu jumah ieu lantaran kami teu meunang ku pemerintah nah iya ke pemerintahan harita kajeun lah ka presiden mah jauh teuing ka ieu mah ka bupati bae mana ya bupati Zaki sia nembleh ka nyana kabeh ayo sia ye cak bupati ka mah instruksi embung nyana ge neraka mah kan panas geus kajeun teh mah panjang teuing mun di Surakos kitu mah ieu mah keur carita kasieunan terhadap corona jeung karunyaeun jasa pamarentah terhadap rakyat ulah sampaikeun ka kena corona datang ka Jumat ge pere bahkan taraweh ge anu pere aya nu pere beres total urang lah teu meunang kudu sameter hiji itu kan ieu kan ku karunyaeun jasa kan berarti kan sia teu heueuh ka aing karena lain ewe nu ngaheuan eta kan ku karunya ulah
sampai rakyat kena corona. Kan gitu kan maksudnya mah. Datang ke mall tutup temendang aya ngahiji campur naon gitu ngaranna hajat teu meunang hajatan nikahkeun teu meunang kecuali eta bae amil itu panganten wali lah cukup bae 5an lah 9an lah jeung anak geus bubar eta berarti kan kudu karunyaan jasa pemerintah karunyaan jasa ulah sampaikan ka rakyat kena corona beres nikah atuh bulan maduna ge sameter ulah bahkan polisi geus kieu ayo siaga hiji bisa ngahiji tapi pakai masker dihandap ge make masker sarua tatungtungna kan urang cerita seputar corona anu serius urang kan jadi kaheureuyang kan tungtungna mah Masya Allah. Nah iya urang tinggal bertanya-tanya aslina kumaha loba nu teu nyaho kan masyarakat loba nu teu nyaho redetik ieu PSBU masih kena diperpanjang. Tah wallahu alam lamun cerita politik atali jeung perekonomian seperti eta terus mungkin merambah ke budaya Amerika jadi acak-acakan gitu kene gitu Korea gitu kene Cina tambah wabah tambah itu banjir serius ulah di Cina ratusan bahkan ribuan jelema nu paeh diurang di Sulawesi ayeuna digoyang-goyang Yogyakarta termasuk Rangkas Bitung ka urang ge aya tinggal urang sieun mungkin dari urang makan boga keyakinan tina kesalahan manusia kan yakin urang terus kitu teh aya Quran aya nasna ini kesalahan saha sih datang ka wallahu alam ye kaharepna mun kieu bae meureunanan lain diajakan tobat ka Gusti Allah diajakan anak urang diajakan merengket bae teh diajakan merengket bae awas hati corona corona na mana corona nu mana nu kena corona nu mana tuh kan bisa baraha jelema nu dikenakeun corona dipaksa kuari buka deui mayitna pandian deui jateuna naon itu corona nu mana nu asli tah kan ieu kan carita urang tah dah didatang ka bebeakan kieu ieu ironi urang teh ieu kuduna mah kararicing bekan antara ieu beusi terjangkit corona nu modelna kuari lamun naik pesawat kan kudu aya surat ti dokter bahwa urang teh kitu sehat gitu. Aya nu bisik-bisikan ka ceuk enggak usah pakai bayar aja mana teh kada permainan deui bae kan teu kudu aya nu nyieun surat kos itu langsung tanda tangan geus beres sabaraha variasi lah ya ironi ya urang teh naon kitu ngaranna nuker pohara jasa tapi urang biasa-biasa bae sebab naon urang nu ngarasakeun kan di handap sakitu benggebuna soal corona masyarakat teu ngarasakeun blak-blik cara di Cina bahkan kadang keur leumpang gelebuk oh bener lah gitu kene di Amerika kontaineran raeh jelema di urang mah biasa bae standar malah mah anu boga penyakit jadi cager mun ayo lah mun dokter cager mesti dikoronakeun geus jadi imah bae geus jadi cager aya model di Indonesia mah model eta geus karena itu ya Allah eta ieu carita ironi nya jadi sakitu keur berjuangkeun rakyat biasa bae ironi sebenarnya aju urang teh teu yaon sebenarnya kumaha heulanan nah tinggalnya na bae nu sebenarnya mah izin rasa atau kudu izin pemerintah polisi terutama polisi ngajagaan kieu bae aslina mana ieu bos mana polisi gitu tuh namanya negara rokok di sisi udah lanjut
sorangan merenya jangan lagi normal pikiran anda mah ya Allah ya Karim geus urang ulah nyaritakeun jerona ieu mah kitu bae heulanan nyaritakeun jerona mah eta capek teh geus ulah nyaritakeun anu-anu geus ulah kitu bae tah kaayaanana adapun urang nyurusup ka jerona soal politik soal ekonomi engke capek geus kitu bae heulanan tah nah ieu kieu Kangjeng Nabi ngajak para sahabat berjuang ke Tabuk saat anu sangat pohara cuaca ekonomi dan lain sebagainya tidak mendukung untuk peperangan tapi berangkat baik Kangjeng Nabi itu tapi di tengah-tengah itu masyarakat teh lulumpatan heureyan rekreasi sesenangan di satu pihak Kangjeng Nabi berjuang ngaluhurkeun agama Allah di pihak lain henteu mentolelir alah biasa bae ironi tegur ku Gusti Allah iya ya maka lil madinati wa man hawlahum minal a'rab Allah lam bimaraditaya lialil madinati tetap kali Madinah wa man hawlahum jeung jelema nu sekitar ali Madinah di golongan Arab-Baduy ayyatakhallafu ar Rasulillah kudu tinggalin ti Kangjeng Rasulillah idza ghaza di mana perang ieu teh bahasa khobar ngaranna bahasa berita bahasa teh kan sakadar ngabahasakeun berita bahasa teh bahasa khobar cak santri mah tapi ieu sina mah horenganan larangan khobariyatun labdun insya'atun maknan nah khobar dina lapatna insya dia maknana itu kan sakadar berita ulah ayat pantes kali Madinah berita ya sebenarnya mah teu layak teu pantes kali Madinah jeung sekitarna yang leti golongan orang-orang Arab Baduy kudu tinggalin teu milu ka Kangjeng Rasul di mana Kangjeng Rasul perang teu pantes teu layak teu bagus kali Madinah kudu ninggalkeun maneh jeung jelema-jelema sekitarna berita teh teu layak teu pantes korenganan asli nama eta teh larang awas saja gitu bagi ahli Madinah dan sekitarnya orang Arab Baduy dan lain-lain temberang datang ke cicing batu milu jeung Kangjeng Nabi awas diancam ku Gusti Allah sarua jeung kitu teh ancaman kan make bahasana bahasa khobar okos kieu okos saya hiji lalaki ngalamar ke hiji awewe kebeneran teu satuju bapana emakna itu keneh budakna eta kan ngabahasakeunana teh kieu beuneunan ceng masyaallah alhamdulillah ceng nikah hayang ka anak bapak ngan ieu budak teh keur belajar keneh lah kena belajar keneh be bisi aceng ini kayak gegeran kawin matu mangga bae eta kan bahasa ngeunaheun ka ceuli aslina mah ceng aing moal waka ngawinkeun anak aing ka sia jangan sejen teh hayang aing ka sia sareng kitu tah tuh kan bahasana ngeunaheun ceng anak bapak mah itu kena belajar heula bae nya kakara kelas 2 geus kelas 3 ge moal ditarima ieu ka jeung kumaha eta gitu kan aya hiji awewe rangda dilamar ku Haji Pendi dilamar ieu mah alal hakim ieu kumaha teh ngomongna izin kula mah ka Mang Haji ja atuh kula mah sapira kula lah Mang Haji atuh Mang Haji mah jelema gagah geus meneh ngan nu sejen deui Mang Haji kula mah izin eta teh ngaranna nakol tarang nu kos awewe mah atuh air bogoh momol aya kitu awewe mah teu sarua jeung jangan ka ditu mah aing mah teu hayang ka sia sareng kitu bahasa
maksiat maju mau kagak kula basa pira sakikeuna bae asana kula isin atuh kawan jeung maju lah besi rek nangan mending nu sajeun kene bae nyerahin kan ka ceuli malah mun dijabarkeun eta nyesek ka hate semua eta bahasa khobar eta itu di imam bilagah mah teh kos kitu khobariyatun lafzan insya'iyatun ma'nan masyaallah karim ya. Nah, wakos orang maca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta ban khobari eta teh ngaranna sallallahu teh pribadi jadi butuh kana fa'il Allah sallallahu ala Muhammad bahasana teh bahasa khobari teh geus itu jaritakeun bahwa Allah teh geus bere rahmat eta pan jaritakeun geus kitu padahal mah asli nama lain Gusti rahmatan Gus Kanjeng Nabi Muhammad sarua jeung kitu teh khobariyatun lafzan insya'iyatun man sarua jeung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tah lamun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad karak insya ayo sallallahu ma khobari sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta khobari asli nama lain kitu asli nama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ta eta aslina ieu ge sarua bahasa teh lemes bahasa khobari atuh kos kieu bae aya babaturan urang ngarokok urang hayang ngarokok ju urang teh menta mapan ngaranna ge Isa lain saya keur ngarokoknya heeh bisindek dipicen eta nya ulah jauh-jauh tah ieu asbakna ye nya mau asbak goblok kan eta teh sarua jeung menta teh kos kitu teh gegeran sia tah ngarokokna aing ngarokok asa yeuh hi tah ieu asbak kaya geus aing jadi kos kitu teh udah jauh-jauh misalnya eta bahasa bagus eta kos itu bahasa tah ya ieu sarua teu pantes jeung teu layak kawin Madinah jeung jelema orang Arab sekitarna kudu tinggalin ti Kangjeng Rasul ninggalkeun maneh di mana Kangjeng Rasul perang eta makan berita padahal mah instruksi layak bagus awas hati-hati ulah sampaikan ka ninggalkeun maneh Kangjeng berangkat perang maneh cicing bae ulah datang ka cicing bae berangkat bareng jeung Kangjeng Nabi sarua jeung kitu Masya Allah teteh bahasa indah ya lantaran ironi atuh Kangjeng Nabi keur berjuang ingana seserian tuh hiji wala yarghabu bi anfusihim an nafsi ya ulah ngaresepkeun ka diri sorangan mementingkeun diri sorangan ninggalkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninggalkeun diri Kangjeng Nabi nyana leha-lehaan ngeunahan mementingkeun diri sendiri ulah datang ka kos kitu ya Allah kudu ditehangan karidoan Kangjeng Nabi hirup di alam dunia urang sakedeung matak naon atuh urang guari tempok ku mata hate urang naon anu dipake karesep jeung dipake karidho ku Kangjeng Nabi urang perjuangkeun baheula Kangjeng Nabi jeung para sahabat jeung manusia-manusia sekitarna dititah ku Gusti Allah ulah datang katinggaleun memperjuangkeun agama bareng jeung Kangjeng Nabi sarua kemari matak ieu nahyun bilatil khabar urang kuari ge sarua tempo naon anu dipake karesep ku Kangjeng Nabi naon anu dipake kahayang ku Kangjeng Nabi naon anu diridhoan ku Kangjeng Nabi laksanakeun naon anu dipake kabendu ku Kangjeng Nabi naon anu dipake teu ridho Kangjeng Nabi tinggalkeun tinggal sakitu doang urang hirup teh ieu teh tinggal sababaraha jengkal deui bakal ditinggalkan di dunia nu sakieu direka-reka nyeun gedung anu jembatan anu dan lain sebagainya urang mangke bakal suka jero kuburan ditinggal mun urang peduli urang mah atuh proyek henteu naon henteu di negara henteu aju milu urang rugi nu aya urang mah mending mikiran diri urang bae dah
di jembatan nu sakieu megahna supaya tok yang ditinggalkeun aing geus moal nyaho deui hotel nu sakitu bualayahna menjulang tinggi ke langit aing mah can jorang kadinya aja tilok boga duit ieu jeung dina bogana ge deuk naon tuh luntar-luntor kadinya aya ke hotel dibayarkeun kan ku batur aing bayar sorangan mah tilok dahar boro-boro ke hotel dahar ge tilok bayar sorangan aya jelema nage ku ari hotel hotel menjulang tinggi isu pageto aing sukari kalak doang mal kadeuleu deui meureun ku aing geus asuka jero kuburan tinggal tanggung jawab aing we jeung malaikat pertanyaan engke hareupeun Allah nah urang teh ku hari mah mending disusun ku urang teh nu pake karesep Kangjeng Nabi sakitu bae ya Allah ya Rabbi ya engke urang bakal ninggalkeun ieu majelis nu sakieu mewahna masjid nu sakitu mewahna eta mah deureus majelis di masjid mah pamajikan urang anu demplon teh anu urang teh menghadapi nyana sarua jeung menghadapi SPM sieun pada SPM mah urang sieun ge kumisan ieu pamajikan mah teu make wedak doang kumisan tapi beuh lamun keketing beuh Masya Allah lini asana suka lini tah ieu bakal ditinggalkeun urang mikiran gara-gara apa kurang-kurang bakal ditinggalkeun urang anak jeung pamajikan bakal ditinggalkeun sawah-sawah ruko-ruko bakal ditinggalkeun kendaraan nu mewah bakal ditinggalkeun ieu imah nu gedong terus berbagai-bagai kemewahan ju urang maot mah alah baju nu sakitu bararagusna ku urang tadi tilepan urang memakai make ieu we boeh ka jero teh pikiran ku urang untung amat lamun urang aya dina ridho Allah lamun urang ngagawean ngalaksanakeun nu dipake karidho ku Kangjeng Nabi untung amat ketika urang ajauhan ti Kangjeng Nabi rugi amat ya Allah ya Rabb tuh tata sering-sering gerage urang boga pikiran kos gitu sering-sering tafakur ngaranna indah bakal hirup urang teh tertata ngeunah tah nu mantak ulah tinggalin ti Kangjeng Nabi nu mantak ulah mementingkeun pribadi kudu peduli terhadap ridho Kangjeng Nabi diisarahan ku Gusti Allah dalika larangan ninggalkeun diri ti Kangjeng Nabi teh ieu bi annahum la yusibum dhama'u wala nasab wala makhmasatun fi sabilillah lantaran teu pati-pati biana unsanyana jelema-jelema yana urang Arab la yusibahum dhamaun dalam rangka memperjuangkeun agama Allah dan dalam rangka berjuang teh teu kakenaan ku dahaga jeung haus wala nasabun teu kakenaan ku capek wala makhmasatun teu kakenaan ku lapar dalam rangka fisabilillah wala yatauna mautian teu ngalaksanakeun hiji pelaksanaan anu nyieun bendu ka para kufar wala yanaluna minadu jeung teu memperoleh ti musuhna para kufar pembunuhan asal pemboyongan illa kutiba lahum bihi amalun sholeh kecuali dicatat sebagai amal sholeh ya Allah perang berangkat ke medan laga dahagana bakal dicatat sebagai amal sholeh laparna dicatat sebagai amal sholeh ngalengkahna dicatat sebagai amal sholeh nyieun ka bendu dihareupeun kafir dicatat sebagai amal sholeh membunuh kafir dicatat sebagai amal sholeh memboyong kafir dicatat sebagai amal sholeh Masya Allah ternyata lain eta bae horenganan datang ka ayeuna aslina setiap urang taat ngalaksanakeun perintah Allah atas dasar diperintah ku Kangjeng Nabi sebagai kekasih Allah ieu terus-terusan ieu kuari urang kuari
berangkat ti imah datang ka dieu haju ngarasa lelahna jadi amal soleh, haju ngarasa dahagana dicatat sebagai amal soleh, ngarasa laparna dicatat sebagai amal soleh, kanundutan angan, masya Allah eta teh amal soleh antepkeun besi aya nu nundutan ulah diganggu eta keur beramal soleh eta nya. Ya Allah ya Rabbi Gusti ieu dalilna tah ieu dalilna bisi teh nyaho bacakeun zalika dumanta kurang kudu berangkat menuju taat ka Gusti Allah biannahum lantaran sanyanya jelema anu berangkat menuju taat Allah la yusibuhum zamawan menuju majelis salim teu kakenaan ku dahaga wala nasabun teu kakenaan ku capek wala mamasatun teu kakenaan ku lapar dalam rangka fisabilillah ngaji ngaluhurkeun agama Allah mata kulaya embel-embel ngajina hiji bae sabilillah hiji bae ulah sok haju hayang balanja segala rupa ulah hiji bae ngaluhurkeun agama Allah geus paeh ge di majelis lain mah geus sadar geus nyadar nemah ridho geus ulayana wala ya tauna mauti ante pernah nindakeun suku ngalengkahkeun suku eta teh dicatat nyin bedu ka kafir orang-orang kafir nanya mau pada kemana sih itu orang abring-abringan pakai abring-abringan segala orang Korea nyaho ka abring-abringan nih mah itu mau pada ngaji pada ngaji iya ngapain pada ngaji cuma Tuhannya siapa cuma Tuhannya Allah Tuhan mah bukan Allah nanya tuh batu Tuhan mah bendueunnya ningali orang Kristen orang Yahudi orang Katolik bendueun ningali abring-abringan orang ngaji lantaran berbeda pangerana nyana kan harnesen boro-boro kafir boro-boro Nasrani boro-boro Yahudi tetangga urang ge anu hasu magreget ngaji bae sia hutang mah teu dibayar sial dan goreng tungtungan ya gizul kufar wala yanaluna min aduin naila illa kutiba lahum bihi amalun sholih dicatat ku Gusti Allah amal saleh nu mantak jelema anu ngaluhurkeun agama Allah ieu teh dina kitab Futuhat bahkan ieu teh termasuk kana tentara Allah jelema nu ngaji ngadengekeun baik nu macakeunana eta ngaranna tentara Allah. Iya kan tentara Allah kos sekarang ieu. Ngalalentuk kieu mah tentara Allah ngalentuk. Wah tuh imam mun perang eleh kabeh ja. Ya karim masyaallah. Tuh dicatat ke Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sayyidina Gusti Allah teh moal nyapirakeun moal nyanyiakeun ka ganjarana kana ganjarana jelema nu nyieun hade yani ajrahum ganjaran-ganjaran jelema nu berjuang di jalan Allah emang bakal disapirakeun moal baheula berjuang di medan laga ngabunuh teh haram tapi ketika orang diperintah ku Gusti Allah ngabunuh musuh di medan laga makin kurang hebat ngabunuh makin loba nu dibunuh makin istimewa derajat kurang di hadapan Allah ngabunuh teh teu meunang tapi ketika lillahi kalimatillah beh dahar teh ngan sakadar ngagedean awak doang mah jang naon tapi dipake ngaji ku urang nu biasana sapiring 5 piring eta teh derajat teh tunduh aduh ya karim pokokna mah naon bae ieu urang teh kapan lamun ceuk ahli filsafat mah segala sesuatu na teh aya keindahan jeung aya kamangpaatan ceuk ahli filsafat aya keindahan jeung aya kamangpaatan tergantung kumaha makhluk-makhlukna lamun urang nyaritakeun tentang sempurna Kangjeng Nabi maha sempurna maha kan lantaran pilihan
sahabat maha sempurna tingkat mahana rada handap tabiin maha tingkat handap deh kabelah dia lah sempurna kesempurnaan manusia terletak pada naon sim sebenarnya gitu kan sekali filsafatna sebab orang nyaritakeun sempurna lamun hewan mun deuk dipake korban sempurna teh hiji lintu dua warna nomor kaopat ulah aya cacad eta ngaranna hewan sempurna tuh kan lintu wow keseun lempang lagi kitu kan eta sempurna ngaranna ketika orang dulu garuk gede luar biasa hei tanduk nerang kacacadan nya lintu aya di nyana tanduk aya di manehanana hebat aya di mana kasep aya di manehana eta ngaranna binatang sempurna ulah diakurkeun jeung jelema ketika aya jelema bow lintu jatuh wadai datang ka leumpang lagi heseun atuh lain sampurna teh bakos kitu mah lagi sareng ke jembe teu bisa batak beda-beda nyaritakeun sempurna di embe atau karakter embe kumaha nyaritakeun sempurna di sapi karakter sapi kumaha nyaritakeun sempurna di tatangkalan misalnya aya tangkal pare sempurna tangkal pare teh model kumaha karakterna sakarakter tangkal buah teh betapa sempurnana karakter tangkal buah nu kos kumaha nu sempurna sakarakter nah manusia nu sempurna teh nu kos kumaha aya zahir aya batin manusia sempurna zahirna cara Kangjeng Nabi kadahanan ka belah dituna cara Kangjeng Nabi atau belah dieuna cara Kangjeng Nabi Yusuf pirsepeun jelema eueuh be jelema nu neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf kicep eueuh paneuleuh saya teh mah peureum konon dia peureum bae asana kos lain jelema saja tuh kan kesempurnaan batak orang teh neuleuh kawin jeung awewe teh nu urang bogoh eta geus sempurna nu urang bogoh ulah bogoh cak batur ulah geulis cak batur kudu cak penilaian urang cak batur eta pamajikan sia heuh cak aing pendantu cak aing mah panggeulisna sadunya ieu we geus sia aing atuh hese-hese amat sih ih teh baca kos kitu mah loba geus loba omong sia neangan ka ditu geus pokona mah ieu pamajikan aing ieu lah panggeulisna sadunya geus eta ngaranna sempurna kos kitu bareng datang ka kamar nya sabarana hideung aya di nyana pendek aya di nyana eta sok disebut beket teh meureun ja iya jadi jaritakeun sempurna teh ya tergantung kumaha karakterna jeung di makhluk mana ngaran sempurna da urang sempurna manusia neuleuh zahir kos kitu nu sempurna teh selera urangna kos kumaha nantek jelema teh ieu teh resep ka diri sorangan hampir perwatakan resep ka diri sorangan baini wa bainaka hubbuka li nafsi cak Allah antara aing jeung antara sia teh tak kahalangan ku resepna sia ka awak sia baini wa bainaka hubbuka li nafsi antara aing jeung sia aya karesep salian ka aing tapi karesepna ka awak sia ieu teh awak urang teh dipake karesep teh ku urang padahal awak ieu mah jiji-jiji nanti na taneuh asal kana taneuh bakal balik kana taneuh cak Allah gunakeun pake ibadah ka aing ulah dipake karesep awak sia mah nu dipake karesep nu nyieun sia be urang mah pohoan pan lamun geus ngaca di hareupeun kaca pungpla pengpe ieu mending ora keneh mah be gula gila ceknya na ya Damendra ti mana horeng kena corona pugu kuari Damendra ya Allah ya Rabbi ulah resep teuing ka awak urang bersyukur urang ketika urang ngaca alhamdulillahirabbil alamin Gusti ieu teh awak teh sing jadi lantaran salamet abdi ka Gusti lantaran loba jelema anu kasep dijual ka kasepan teh pake pamer tah jadi bintang film pamer ngaranna cukup jang ka neraka ku jadi pameran henteu kudu jadi bintang film sarua bae jadi bintang lembur ge sarua bae awak dihebat-hebat punya nangis di sampingan rapi make jas kalau panas los make jas bae itu nukos gitu kan karena pinaraka sebenarnya mah teu karasa eta ku cinta-cintana ka baini wa bainaka hubbuka li nafsik
antara aing jeung antara anjeun teh tah kahalangan ku cinta sia ka awak sia padahal awak sia teh nangieun aing dijieun tina taneuh nu bakal dibalikeun kana taneuh minha khalaqnakum ti taneuh aing nyieun ka sia nya minha nukhrijukum taratan ukhra fiha na'idukum kan jero taneuh bakal dibalikeun ku aing minha nukhrijukum taratan ukhra hidangkeun deui engke sia kunaon haju kahalangan ku awak. Gila mantak kurang kuari teh lolobana kehalangan ku awak. Mana kehalangan ku awak lantaran orang cinta awak kurang sehingga embung gering saeutik ge. Embung gering saeutik ge lantaran cinta ka awak kurang. Salesna saeutik, dokter dipanggil kamu. Masya Allah kan. Riet teh saeutik dah riet geus teu salah. Kunaon sia teu salat? Puyang. Salah saha Gusti Allah mere puyang ka aing ge. Juga bubat babet kiri itu budaknya. Ya lagu cinta ke awak. Mulai ditata ku manehana perekonomian jang awak teh. Perpolitikan di luar perpolitikan syariat syarat jang awak. Mulai awak teh supaya rada luhur, mimiti jadi RT supaya jadi RW. Naik supaya jadi lurah, naik supaya jadi camat, naik supaya jadi bupati, naik dan naik. Bila perlu mun bisa mah ngaleuweuhan ti presiden pangkat naon deui. Hayo sia tah awak, teh tajang awak sebenarnya. Kabeh dahar ngeunah, sare ngeunah, ku batur teh atuh dilukeun tak eta teh awak teh geus kitu teh tah eta teh nu ngahalangan diri urang jeung Allah awak urang. Batur jelema ka neraka lolobana ku gara-gara awak. Ku gara-gara awak tapi lamun urang kuari awak ulah pati diurus ulah pati dipake ka cinta resep ka awak teh bersyukur ka Gusti Allah pake sarana jang neangan ridho Allah kalbu urang nu dipaenkeunana supaya datang ka sir yakni kana ruh sebab urang awak teh lamun rohan mah bangke ngaranna bisa disebutkan manusia soteh urang teh dirapetkeun dihijikeun antara jasad jeung roh karek jadi jelema misah roh doang roh awak ngaranna bangke kuari urusan geura rohani urang ka Allah keun lalaunan melalui pengajian kajian rada bari nundutan kayak nyaho sorangan bagian nundutan kayak bejeda kiai ngagetak bat tenang tadi tenang tah karena kayak udang waduh teh carita naon ke ulah ngomong kayak nundutan deui ini lagi kayak ngagetak dong rerenjagan gitu aduh jantung aing kudu diring asana ieu mulai mengenal urang mengenal nu kamari mah mata doang mengenal keindahan dunia ceuli doang mengenal kana keberduaan suara-suara kuari mah geus mengenal rohani teh kana keaslianana orengan anu bakal babalik menghadap Gusti Allah teh ruh urang wa nafaqtu fihi min ruhi Haju Gusti Allah teh ieu teh terus bae innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Gusti Allah teh teu rupa tapi nu dideuleu teh qulubna ya Allah izin amat lamun ieu qalbu didelekeun ku Gusti Allah urangna keur ngalayang tapi ketika Allah ndeuleukeun ka qalbu urangna keur ngadengekeun ngaji keur manteng ngadengekeun ngaji indah amat cak Gusti Allah sia teh keur sesuai jeung perintah indah betah Dumanta ketika orang lila ngaji teh beuki betah. Sebab keur didelekeun ku Allah, Allah ridhoan. Jadi dipakai ka ridho ku Allah teh kan betah. Geus bae kiai ulah eureun-eureun terus ngajina terus. Ngeunah di sia teh ngeunah da aing. Ridho Allah. Ngeunaheun dipakai ka ridho ku Gusti Allah. Mulai aya Allahan di jero kalbu dina arti aya Allahan teh inget kana pandangan Allah terhadap kalbu urang ingeunaheun geuninganan ketika Allah neuleukeun urangna keur aya dina ridho Allah urang keur salat urang puasa urang tah salah satu daripada urang hafal ka diri urang sorangan ketika urang puasa teh kan berarti teu dahar teu nginum berarti mengabaikan urusan awak
mengabaikan urusan awak kita dahar udah berpuasa eta geus hebat teh kita nginum teu puasa berarti kan itu rohani orang keur leumpang ka Gusti Allah dibere dahar dibere nginum ai lain haju ka kamar mah teu kadeulean ku batur tawa dipu diri garang tak urang nyaho ka diri urang aslina urang puasa ketika orang teu puasa berarti orang mementingkan awak ketika orang puasa mementingkan rohani geus puasa 12 jam Masya Allah karib eta keur nyaritakeun rohani urang keur main tah kebal jadilah kesempurnaan rohani lamun urang sempurna embung tinggalin perintah Allah ketika cak Allah laksanakeun dilaksanakeun ketika cak Allah ulah dilarang urang ngajauhan terus begitu dengan sendirinya dan dengan sendirinya lamun urang geus kos itu ngaranna muhsinin sesuai jeung perintah Allah sesuai jeung ridho Allah sesuai jeung perintah Kangjeng sesuai jeung perintah jeung ridho Kangjeng urang teh jadi muhsinin naon nu diperintahkeun siap naon nu dilarang ulah eta ngaranna muhsinin ngaranna nyin hade di mata Allah di mata Kangjeng Rasulullah nah lamun geus kos kitu urang teh teu butuh polisi anak kurang teh berkarakter muhsinin kamamana ge selalu make jilbab salatna kitu keneh ketika aya naon nya nama menghindar geus teu butuheun kana diaping ku manusia kan kos kitu teh iman nyana anu bakal ngaping dirinya anak muhsinin teh henteu rempan urang anak urang di kamamana ge teu rempan boh lalaki boh awewe di kamamana mangga bae sebab nyaho karakterna geus jadi muhsinin geus teu kudu make diaping-aping sagala rupa. Tapi ketika anak kurang teh aduh ya anak aing kos kiamat isu kata ka sore main HP nu mantak main HP atau kolot lagi gitu iya jadi di imah eta berjamaah HP sebenarnya mah nah ini ka mamana cangcaya urang aduh asana rempan bisa cocodot makanya ku ade kan cocodot kabeh jelema teh teu kolot teu ngora jadi cocodot bae kabeh rempan geus ka rempan eta teh lantaran deuleu karakter anakna lain musinin geus butuh kana polisi mantap polisi eta sebenarnya mah jangan ngajagaan jelema anu teu muhsinin ka polisi anjeun mah muhsinin ka teu pae polisi maling moal daekeun salat oke cenah zakat kitu keneh sedekah kitu keneh geus aya nurut bae atuh teu kudu aya polisi teh tapi ngajagaan jelema anu teu muhsinin sarua jeung polisina pada teu muhsinin teh sebenarnya mah tangkepeun polisi ge sarua bae itu kudu nama polisi nangkep rakyat itu nangkep polisi hari asli nama tah ieu lamun jadi muhsinin memoal kabeh ge da urang teh ieu teh dek nyiptakeun karakter muhsinin nurut ka Allah nurut ka Kangjeng Rasulullah cinta ka Kangjeng Rasulullah dengan ridho Kangjeng Rasulullah henteu sakedeung sek urang teh awak urang teh rohani urang teh ditujukeun ka Kangjeng Nabi moal aya majlis mun teu gara-gara Kangjeng Nabi moal aya masjid mun teu gara-gara Kangjeng Nabi mah moal aya salat mun teu aya gara-gara Kangjeng Nabi moal aya puasa mun teu aya Kangjeng Nabi mah moal aya zakat mun teu aya Kangjeng Nabi mah moal aya nutupan aurat mun teu aya Kangjeng Nabi mah moal aya boh luhur amat eta Kangjeng Nabi tepikeun ka diangkat jadi utusanana cintakeun atuh urang ka Kangjeng Nabi engke ge milu ka Gusti Allah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah cinta ka Allah teh cinta ka Kangjeng Nabi bohong cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka Allah pasti sebab naon ngajakan ka Allah tah geus ka Kangjeng Nabi teh urang bae tuh ulah loba-loba sampai ting 4444 baca sholawat tuh geus mah keluar sih dibaca ka aing sia emang teu butuh jelema kos kitu aing mah butuh aing mah butuh kita nu araria nu sok maca sholawatna 4444 ye sia mah tilok itu ngan opat doang sampai hayang aing Masya Allah nah lamun geus nurut ka Gusti Allah geus nurut ka Kangjeng Rasulullah muhsinin ngaranna naon bae parentah Kangjeng Nabi beus malingkekeun deui
nah ieu kan janji Gusti Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Saenyana Gusti Allah moal nyapirakeun moal nyanyiakeun kaganjaran jelema nu pangkatna muhsinin, bal yusibuhum balik dah diganjar ku Gusti Allah yakni dibere surga. Yusibuhum tadi dibere surga, geus surga teh jang para muhsinin. Tinggal orang introspeksi bae di diri aing kunaon dican pati cinta ka Kangjeng Nabi. Tak koreksi ku sorangan bae, koreksi ku sorangan koncan cinta jasa ka Kangjeng Nabi teh aya naon di diri teh. Aya naon di diri teh can resep. Kangjeng Nabi makan tahajud teh wajib. Urang mah wari lamun diwajibkeun atuh geus saeleh. Saeleh urang. Geus kajeuna tuh teh diwajibkeun urang nurutan Kangjeng Nabi na be gerage. Duha Kangjeng Nabi mah fardu wajib. Lamun urang dipardukeun duha masyaallah. Boro-boro duha subuh ge qadha. Ya Karim ya Allah ya Rabb. Ya. Nah, iyalah tinggal introspeksi diri urang. Instruksi Kangjeng Nabi nu manda bae nu ku urang geus dilaksanakeun, instruksi Kangjeng Nabi, larangan Kangjeng Nabi mana bae nu ku urang encan pati ditolelir. Artina larangan Kangjeng Nabi teh selalu kurang ditabrak. Datang ke mana orang nuturkeun Kangjeng Nabi na lamun kebel itu hirup teh tah kudu boga kos kitu tah. Lamun urang geus nuturkeun Kangjeng Nabi indah jasa. Kaindahanna naon? Ketika urang sakaratul maut Kangjeng Nabi na aya. Lain hiji dua, lain ratus, lain ribu jutaan manusia. Dicinta ka Kangjeng Nabi ketika sakaratul maut Kangjeng Nabi na aya. Masya Allah. Geus teu perlu talkin nu sejen. Aya nu lain Kangjeng Nabi na. Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam. Ketika orang sakarat teh orang mungkin di leuweung, mungkin di penjara naudzubillah min dzalik, mungkin di laut, mungkin di beuteung buaya naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Teu nyaho eta urusan kos kitu mah. Nu penting mah orang sakarat tapi aya Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Aya deui nu dihadiran ku malaikat Jibril. Urang mungkin di ruang ICU, mungkin di rumah sakit, mungkin di mana teh jauh teh rahasia Allah teh maut mah. Tapi aya malaikat Jibril kapan? Ya Allah ya Rabb. Setan moal daekeun ketika urang sakarat aya Kangjeng Nabi, urang sakarat aya Kangjeng Nabi Khidir, urang sakarat aya malaikat Jibril moal daraekeun setan. Sakarat aya waliullah ke bae dirinya urang keur sakarat dihadiran ku wali Allah atau ku sholihin setan moal daekeun. Setan moal daekeun. Ih, kumaha kitu? Sieun setan teh. Ya Allah ya Rabb. Urang keur sakarat geus teu butuh cau, geus teu butuh apel, geus teu butuh opor, geus teu butuh teh bimbingan di ke alam itu. Coba lamun datang babaturan urang anu biasa urang di lapangan, we seun paehnya. Oh, geus lah ulah mikiran naon, atas siap boga hutang ka aing. Tuh, aya deui nyaritakeun, saya inget teu main gapleh teh urang. Dah, geus sakarat kan kana itu malu lu babaturan bangsa teu beres mah. Tapi tadi dibutuhkan kan ukos kali itu mah butuh kebimbingan, man. Ingat ulah pohonnya geus kuari mah di jero qalbu teh Allah bae Allah. Anu ngawurukanana ahli Allah langsung rap di jero hati. Geus ulah lobana naon nu dipikiran dia Allah. Terbukti nya sakarat Allah atas bimbingan ahli Allah. Tah nu dibutuhkeun teh kuari urang keur sehat, butuh dahar, butuh nginum, butuh segala rupa. Engke geus kakerlekan geus teu butuh. Nyana keur kikituan mah tahat bae. Pak, ini ada orang Kerawang nih ganteng nih. Cantik mau. Nyana ge ceuring ka goblok ieu budak kunaon nawaran orang Kerawang kene mah tolol sia. Aing ka kuburan goblok. Jadi ge berdua. Kuari urang Kerawang di teangan ku urang. Urang mana di teangan mungkin keur sakarat keur muriang bage muriang encan sakarat dibawakeun Pak ini ada orang Bandung nih cantik sekali mau pasti enggak balian kan ini lain selera
boro-boro mikiran anu geulis buku bobogaan ge geus teu hudang kan eta mah loyong kan ka dinya tah mah tuh geus teu hayang tah kan beda-beda alam lagi lain deui da iyalah ya ketika urang cinta ka Kangjeng Nabi na hadir belah dieuna lamun urang boga wudu sakarat boga wudu lamun teu malaikat Jibril Kangjeng Nabi hadir nu datang mentak panghese-hese nama urang ibadatnya dawamul wudu nah itu min jumlati pagawean muhsinin teh biasana osok dawamul wudu asal hitut wudu deui asal batal wudu deui asal batal wudu deui baheula makan sumur sakitu hese nage salembur hiji tapi jelema ngarala wudu kuari mah sumur teh di jero imah di kamar masing-masing bahkan kieu ge tiluk pisang goblok boro-boro ngalah wudu eta geus ngeunakeun ku Gusti Allah sebab naon urang mah lain muhsinin ketika urang muhsinin kabita bae ibadah ka Gusti Allah tinggal imajang bahan introspeksi geus datang ka mana diri urang mencintai Kangjeng Nabi geus datang ka mana urang ngalaksanakeun perintah Kangjeng Nabi geus datang ka mana urang ngajauhan larangan Kangjeng Nabi nu urang teh ieu butuh syafaat Kangjeng Nabi jaga di akhirat mudah-mudahan orang gobehan jaga di akhirat disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang ditulungan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang menuju surga Allah Subhanahu wa taala di barakati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was shalihin